Ece, nuhun pisannya urang geus pangusahakeun ku maneh nginjem di ka Bang Emo, lamun lain maneh ketua nama meureun urang geus moal dibere deui injem. Heueuh Ece sami-sami, da atuh piraku babaturan keur butuh ku urang teu ditulungan. Heueuh Ce, nuhun pisan pokona nama urang mah. Ieu urang erek mere ka maneh, ieu mah sebagai tanda terima kasih urang we ka maneh geus pangusahakeun. Aduh Ece, ieu gede-gede teuing kuat ka 200.000 mere ka urang, atuh maneh dibikeun sakieu ka urang mah Ce. Keun bae Ece, da bubuhan urang cairna gede we matak mere sakitu ka maneh oge. Heuh atuh Ce, ai maneh ridho mah nuhun pisan, urang didoakeun rezeki maneh cing lancar ya Ce nya. Aya naon Ce? Ce, minggu ayeuna teh maneh teh rayna meunang arisan di Ciodah, geus dicokot acan duitna. Enggeus tadi isuk-isuk Ce dicokotna oge, aya naon kitu? Lain pan basa mangkukna teh urang mere duit ka maneh 200.000 geuningan basa meunang ti Bang Emok kan ceuk maneh teh sakitu mah gede teuing. Tah ayeuna mah kan bubuhan maneh geus meunang arisan boga duit sok atuh balikeun deui Ce nu 150 na. Nu 50 na mah jang maneh we jang jajan budak. Maneh lieur Ce hayang papalik kereta nu geus dibikeun rek dicokot deui.